Nah, baraya lokalitas di mana wae adanya. Kaleresan simkuring ayeuna nuju ditemani oleh Akang siapa? Rahman. Akang Rahman salah sawios pengurus di Duhung Pasundan. Kamari teh simkuring kan ngadamel tuh prolog Duhung Pasundan. Nah, ayeuna kan hoyong terang lebih dalam tentang Duhung Pasundan itu ti orang Duhung Pasundan gitu nya. Anu mau gitu aka kersa masihan naon ya istilah nama hipnosis lah. Naon? Eta lah pokoknya deskripsi lanjut kan apa istilah nama eta lah ya perihal Duhung Pasundan apa gitu. Iya Kak, Duhung Pasundan teh naon saudara? Saras nama Duhung Pasundan teh Duhung Pasundan eta duhung teh sejenis senjata lahnya berbagai senjata pusaka. Oh duhung teh pami di Jawa mah istilahna duhung di urang mah duhung. Nah makanya dinamian we komunitas teh ku istilah Duhung Pasundan anu migaduh misi pisina teh melestarikan seni budaya di bidang perpustakaan. Oke, kita berarti di urang aya gaduh. Jadi sanes di wetan wae. Tah istilah keris kan pasti sudut pandangna image-na teh wetan. Iya. Ya, keris teh identikna antara Majapahit, Singosari. Nah, ternyata padahal mah di urang ge gaduh. Keris teh malah mah konon saurna cenah gitu. Empu-empu teh kawitna mah ti urang. Oh, buta ti urang, empu teh ti urang. Ieu kudu lebih dalam ya. Tah eta makana urang salaku nonoman nanti gaduh cita-cita. Supados pusaka urang teh lestari. Tinggal bangsa nu sanes. Contohna misalkan Arab. Anjeunna bangga karena pusaka leluhurna dugi ka dijantankeun simbol bendera tina benderana. Kan aya lapad kalimah tauhidna, aya pedangna. Percaya diri, urang kedah kitu menjadikan pusaka urang teh merdeka dan berdaulat di negerinya sendiri. Mengembalikan kejayaan pusaka teh. Soalnya kan ayeuna mah disalahgunakeun pusaka teh. Leres. Misioner mah itulah. Pokona mah padahal teu nya. Henteu kumaha urangna kan. Ya aya nu cenah tos pasti we anu ngagaduhan pusaka bedog, keris, kujang identikna teh aya nu nyebat tong gaduh nu kitu. Musyrik. Padahal mah kumaha urangna da istilahna tong boroning kitu ningalnya gaduh ieu musyrik. Urang we misalkan milarian artos dugi ka hilap halal sareng haram musyrik. Jadi tujuan Duhung Pasundan teh kanggo menciarkan lagi pusaka kepada poros itu. Leres Kembali lagi kepada poros. Dadi niatana upami sae mah insyaallah mudah-mudahan itu ibadah. Insyaallah kalau resan pisannya ieu teh seueur jalmi da nuju dina acara naon? Ieu teh gelar seni budaya dulur-dulur urang wargi-wargi urang di Borneo di Kalimantan. Jadi seueur warga-warga orang di suku Dayak. Itu kan kaleresan pendak mangkana sing kuring hoyong sakalian we naroskeun perihal Duhung Pasundan gitu nya. Jadi selain ngamumule tentang kapusakaan pangintennya jeung mengembalikan lagi pusaka kepada fungsinya gitu nya. Nah, ieu di mana ieu markas besar? Pami markas besar namanya kaleresan urang teh gaduh nya galeri lah nu kaleresan gaduh tempatnya. Gaduh tempat di Cipicung, Balenahnya, jadinya lah tempat nama istilah namanya tempat orang diskusi edukasi perkawis pusaka lah di antara orang lah gitu, saling memberikan istilahnya knowledge sharing bahasa legeg teh nama lah Anjir kenau tadi kenau lege kue intina kenau lege eta lah pokona nya sharing seputar pusaka. Berarti saha wae ieu teh anu biasa join mun hoyong join kumaha? Kami hoyong join mah gampil pilarian we aya tina media sosialnya. Aya di Facebook oge Duhung Pasundan. Di dia oge tah di lokalitas ngabudayanya. Ya. Biasa lah ngahubungi ya Kang Gilang. Oke, siap pokona hubungi. Tapi ya hoyong gabung, hoyong terang, hoyong gaduh.
gabung mempelajari ngembangkeun seni perpustakaan urang. Perpustakaan kudu dibanggakeun Lu kudu dibang. mun bahasa Sunda mah Direuskeun. bahasa Sunda mah da Mohon. Soalnya kan kategori budaya teh luas. yes Untuk seni jaipongan wae, untuk seni termasuk pusaka urang ge. Tinggal luluhuran ditinggal karuhun urang anu kedah dikembangkeun, dilestarikeun, dimumule. ya Gitu. terus soalnya nanya orang tidak tertarik dengan budayanya gitu. Tapi pusaka-pusaka orang aya di ditu Tah, di Walana malah madangu-dangu cenah di Israel ge aya cenah. tuh di Israel aya Dia sereal tak gitunya nah orang tertarik kali itu tertarik berarti aya naon mohon aya naonan gitu. berarti Kedah diperdalami. tuh bisa aya nu penasaran ieu baraya biasa doka poe meureun ka Cipicung ya terus Mohon. gitu Tanapi kontak-kontak heula, milarian heula atanapi referensinya di media sosial dina Facebook lah aktifna ieu nanya komunitasna ya naon wae kumaha wae lah gitu. Biasa dipanteng tah paling ieu dipalih apa? Palih hanap deskripsi nah ayeuna ieu dong Pasundan sibuk naon bae aya jangka pendek, aya jangka panjang, jangka iman. Jangka pendekna nya teras edukasi ke masyarakat supados masyarakat urang teh nya eta asa miris ya. Ya tantanganna teh memang ti bangsana nyalira. Nya kumargi kan image eta pangaruhna tina punten-punten wae film sinetron anu distigmakeun bahwa pusaka urang teh identik yang urusan klinik mistik seperti itu. Ya eta jangka pendek nama teras edukasi pameran-pameran kami jangka panjang namanya urang teh hoyong skupna kota Bandung Kabupaten Bandung gitu bersinergi sareng pemerintah gitu. Ya pemerintah daerah kota Bandung Kabupaten Bandung nya syukur-syukur orang tiasa provinsi dugi ka nasional. amin Gitu. apa ieu namanya Malah kan internasional antar galaktika antar dimensi manusia dan dimensi ya enak di Jepang kan ada mau film kartun anu bertemakan samurai nya ya benda pusakana Jepang katana dugi ka film kartun naon sih namina teh Samurai X XXNX dugi ka aya film Hollywood American Samurai kan urang teh hoyong gaduh film American The Chris American Kujang. kenapa enggaknya Kenapa enggak benar? karena kan orang teh tinggi leungit jatina Leres. naon teh anu kasilid ku junti teh cek istilahna maka urang era mamawa nu kieu ka jalanan Mohon. ya ai deungeun-deungeun mah geuningan lambangna ge keris Riz. padahal di urang leuwih loba nya ti sabangna bikin mau rauke Merauke. aya beneran Laras pisan. berarti wah pokoknya mah ya seputar Duhung Pasundan mah panjang kangge teman-teman anu hoyong join komunitas kita tiasalah biasa bunyi abi atau napi Kang Rahman ya aya di deskripsinya atau nun ya Kang siap mana sami wawancara di lokalitas mungkin ke Kapayuna kita bakalan ngobrol-ngobrol tentang babar-babar bilah lah karena bilah banyak banget gitu kan ini menarik sekali dong nah pokoknya mun teman-teman penasaran pantengin terus lokalitas pung sakitu panginten anu kapihatur apunten wilayah lepat-lepat kata cak rampes